ulah wakan marasa gagah jeung jago lamun dia can bisa mawa motor bari dikunci setang. Orang jaga rahimakumullah. Bapak Ibu kupingkeun urang awali ieu pangaosan ku kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wajah munasabah al ilmu rafi'ul maqam ta'alam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mamidi faidun urasad li kulli maqalin maqam wa li kulli maqamin maqal wa kullu mudmarin lahu binayazid wa labdu majra qalab di manusib. Ibu-ibu mah ungklek wengeus bisa ka hartinya. Bahasa santri eta teh. Hartina berang anu mulia ieu urang teh eukeur jadi insan manusia pilihan Allah. Amin. Amin. Ayana di hiji tempat bari ieu tempat teh kumpul ahli-ahli ilmu. Bari urang niatan ngaji. Lamun ayeuna diniatan ngaji ku urang berarti selain insan pilihan Allah, urang ayeuna teh ceuk ahli ngaji ahli mantek mah disebut muqaddam tali. Tingali dina kitab Samsiah. Ieu teh urang teh disebutna muqaddam tali. Lamun make dipesek ilmu bayan ejeng maani ieu teh disebut majad mursal tabai anu alaqoh dua. Hiji alaqoh mahaliyah masjid ejeng tendana, nomor kedua alaqoh sababiyah malah mandar nyata sapaati Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun hayang gede ganjarana kumpul ayeuna 2 kali lipat. Selain ayeuna urang niat ngamumule Kangjeng Rasul, yuk urang niatan ngaji, niat tolab ilmu. Nagening kiai kunaon si niatan tolab ilmu dengekeun teu aya deui pangkat darajat keistimewaan ti Allah. Nu paling luar biasa berkahna nyaeta iwal ti ladang ngaji. Cek Imam Ghazali lamun teh mah bapak jeung ibu dibuka hijab ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab celina pandengena, unggal poe bapak bakal ngadenge eta ahli kubur ribuan mayit sing jararit hayang balik deui ka alam dunia ku sebab kaduhung keur waktu di alam dunia can pernah jeung tara pernah diuk di majlis taklim ulama. Kuayana kitu supaya urang ulah sing jararit di jero kubur urang niatan tolab ilmu ayeuna. Nomor kaduana teh aya deui kaberkahan anu bakal tumplok teungeun-eungeun dibikeun ku Gusti Allah ka hambana pikeun jalma anu tolab ilmu jeung ngamalkeun kana ilmu. Jol we kaidah barokatun likulli halin. Tuh. Barokahna luar biasa. Lengkahna jadi barokah, calikna jadi barokah, nepikeun nyihaneutna oge jadi barokah. Leres kaciri barokahna ieu lembur teh di Bogor mah masih keneh PPKM teu meunang wakak kaya seperti ieu Bapak Camat, Bapak Lurah. Ieu mah geus teu dilarang, masjid di dia bebas. Bebas. Subhanallah, pengajian kamari tertutup. Bebas. Dinu hajatan oge aya pengajian. Aya. Nandakeun ieu teh berarti lembur anu barokah. Amin. Kaciri barokahna ulah-ulah kumpulna jeung kiai teh dilarang, nepikeun ka mamana oge. Bieu aya kue naon ceuk jablang heuncet menyinin anu jerona tah eta di mana eta ngaranna jerona gula teh ya. Masyaallah jojorong teu aya di Bogor mah eta. Kaciri barokahna nikmat pas datang teu minum heula langsung ngadahar eta. Barang di dahar rasanya anjing banget eta. Anjing banget. Tingali barokatun likulli halin ibu barokah serina bakal jadi barokah ceuk saha seuri di pangajian barokah. Lamun bapak nyaho kana ilmu istimdadil mantiko ayeun sok disebut nyata kias mustawi hingga nepikeun ka seurina jeung kiai di majelis taklim imam majelis taklim khusus wa imam majelis taklim terbuka
mangka ieu teh bakal jadi bungah deui ke jaga di surgana Allah. Amin ya Allah. Kaciri barokana deui abdi ningali ieu ibu-ibu tingali masyaallah pakaianana tiungna beraneka ragam aya anu koneng nu beureum anu hejo anu hideung aya anu bodas aya anu paul aya anu pink. Oh ini make pink. Keren. Halo nih make pink. Gaul. Ieu teh nandakeun bahwa barokah indah dipandangna. Aya nu grup koneng, aya nu hejo, aya anu beureum, aya anu bodas, aya nu hideung, aya anu pink, aya anu karak menang sabulan ngeridit. Aya nu geus 3 bulan, aya nu sabulan deui, aya nu dibebaskeun ku tukang kiungna da ditagih nyumput wae. Jauhan. Geus kajeunna kajen teh menang ngeridit ge yang penting barokah maulid sing kabayar amin. Eta amin Bang. Kencang. Wajar karena negara yang paling banyak mayoritas tukang kredit di antara negara eueuh iwal ti Indonesia. Betul. Oh. Orang Indonesia mati hareup imah nepikeun ka tukang imah eta kreditan masyaallah aya. Motor PCX nongkrong di hareup eta oge karak menang ngadepean. Asup ka jero imah aya kursi anu tina kayu jati eta oge karak menang 2 bulan. Terus ka tukang aya kulkas eta oge menang ridit. Kompor gas 2 bulan deui beres. Kaluar imah aya pamoyan tina stainless eta oge DP-na menang nginjem ti tatangga. Yang penting barokah. Besingan pemuda ujung man santi masih keneh lemah kayu manana sok disebut iman iya. Ini besempit. Tadus bini mah barokana ilmu mah bapak sepuh karaos ku abdi. Baheula mah abdi keur can aya ilmuan keleutik keneh hayang ngadaang daging oge sok nungguan bapak ngariung. Lamun bapak ngariung dina maot hijina tiluna tujuna matang puluh karak ngadahar daging. Baheula mah pernah sabulan tengah dahar daging pernah. Pak hayang dahar daging kayak kedeung sugan anu maotnya. Kata Kiai. Aduh. Aing keur main lalayangan aya nu maot cenah ge alhamdulillah horengan nini nu tolol. Aduh. Ya Allah barokah. Samemeh kula neruskeun kena di dieu mah gudangna para ulama para kiai. Urang doakeun heula para ulama para kiai para ajengan sing maramfaat ilmuna. Amin. Sing istiqomah dina ngamalkeun ilmuna. Amin. Sing dijebarkeun milik rezekina. Amin. Aminan Bu. Amin. Sing jalembar milik rezekina ye para kiai nu aya di sadayana. Amin. Sebab dina salah nihaya cek Imam Ghazali panyakitna balukarna cilakana kiai anu hirup di alam dunia engke amplok jeung Gusti Allah. Di antarana nyaeta kiai anu loba incingan neraka Allah ku sebab di alam dunia ngabogaan sifat toma ka tatangga ka baraya ka masyarakat haju lamun teu dibere timbul hasud. Eta pan ai ku kokoro masuk ngarepan ka masyarakat jeleukeun sia ngunduh duren teu mere ka aing salat ngapaeh moal salatan sia ku aing. Aya anu kitu eta. Ada nya sok aya wae nu cemburu sosial cenah kiai kunaon sih nu didoakeun kiai bae dengekeun kalau saya boleh berkata jujur anu mantap diunggal tempat diheulakeun kiai anu didoakeunana kalau saya boleh berkata jujur sanagara tah bahkan sadunia yang mayoritasnya umat Islam tah arek saluang lingkup kabupaten tah sakalurahan tah samasyarakat tah yang paling dibutuhkan itu adalah kiai. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Rek ngayakeun acara kieu pasti musyawarahna jeung kiai leres teh. Leres teh. Leres. Ibu bogana parawan datang jodona arek salametan walimah nikah neangkeun kiai.
aju anak ibunya anu nikah kamari teh rene 4 bulan arek salamet 4 bulan neangkeun rek salamet 7 bulan neangkeun 9 bulan putar-putarnya mules karasana eta nu reuneuh neangkeun bidang saudara kiai menyai kudu ngodoknya tolong salamet ngangaranan anak di Bogor mah masih kene berlaku 7 poe salamet ngangaranan anak neangkeun kiai salamat walimatu suceng nyaho di dieu susu ngabonceng orokna dikatuhu susu katuhu bapana disusu kencang aduh ganti penting pahili haju orokna pingsan gara-gara nyedot bako kajian bapak pejabat bayi serinya sebab kula boga keterangan anu disampaikan nyata ku Imam Ghazali kupingkeun saha anu bungah waktu keur ngaji di pangajian mangka bakal dibungahkeun deui jaga di akhirat. Nomor kedua buka dina kitab Sarah Tibi Nabi aya hiji panyakit anu teu bisa diobatan ku dokter teu bisa diobatan disareatan ku paranormal tapi eta panyakit dicagerkeun ku Gusti Allah ku sebab urang bungah jeung serina dina waktu kumpul di pangajian. Ya robbal hebat teh lamun ayeuna serius wae kadang-kadang heuh nya ibu-ibu harees ini teresep gitu ngomongna teresep main apa nya teresep aju arek balik main apan kagok kumaha ye nya hadena mawa anak cibit anakna aju anakna ceurit ieu cenah hayang uih teh nyamanena hayang balik panai pisirin mangke panai silaki lamun rek muludan manggil saha nu kamari teh kieu sup resep lanjut sok nepikeun katingali barokatun likuli halin ngaji mah kumpulna nepikeun kauihna oge bakal dituturkeun ku barokah tos urang langsung kembali kana acara maulid ulah gandeng kupingkeun lamun cek ulama ahli nahu ya urang siap ngaji ya lamun cek ulama ahli nahu Kangjeng Nabi teh lir ibarat sohibul hal anu ngabogaan hal nafi seueur hal napina Kangjeng Rasul anu kudu kurang dicontoh teu mana diantarana beusingan aya nu ngerad heula deh nya sok aya wae pan nu ngajajal santri ustad lah cenah kiai piraku Kangjeng Rasul boga hal napi na loba piraku nyin hal tina sohibul hal leuwih ti 2 menang ceng mangkana ngaji kudu sing kaasak rek 10 oge nyin hal leuwih ti 10 menang aya amil nu tukang ngacak-ngacak kalimah beusingan dari teu percaya buka dina kitab Alfiyah wal halu qad yaji'u litad ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi tah eta beusingan aing aya nu ngerat engkeun apa jakeun teu bisa ngaji bahasa lagu inti lah jadi repeh kana enggak menang rek 10 teh sohibul hal mana diantarana Kangjeng Rasul anu kudu dicontoh ku urang nyata sifatna adu bakal mawa barokah hirup teh tingali dina berjanji teh nya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu al jannatu wa na'imuha sadun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi abtadi'ul inda bismillatil aliyam mustadiran terus ke lain Allah bisa ada ngeslah barang teuing kupingkeun jeung dengekeun di antarana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sadidul haya wa tawadu Kangjeng Rasul mah pemurah jeung teu sombong denge tah lamun ayeuna urang sombong ku ilmu
sombong ku pangarti, sombong ku harta, sombong ku jabatan, al ilmu wal malu wal jah, haribun lil patal mutaili, kasaili haribun pimakani ali, harta, pangkat, jabatan ujung ilmu, nu dibawa sombong bakal ngadakwat jaga di kiamat, lain nganterkeun ka surga tapi nyeret kana neraka Allah. Kasih tepuk tangan, karunya serangan wae itu batu nulis. Aduh aing. Ya Allah. Tingali ya mah kadang-kadang awas ya pepeling pikeun diri pribadi pikeun para santri. Mas santren para 2 bulan biasana punten nya nu sok bari sakolapan sok diajarkeun teh nya bahasa Arab. Itu bagus. Tapi sing kahade bawa anak teh sing tawado sebab salobana ilmu lamun dipake sombong mah ilmu teh bakal ngumbara hartina ngumbara moal kabawa berkahna ka akhirat jaga teu saeutik maaf mudah-mudahan urang mah sing diraksa ku Allah amin teu saeutik kiai anu nyicingan neraka Allah eta masya Allah ya. Kadang-kadang budak santri karak 2 bulan, nges okos pang aing ngomongnya make bahasa Arab wae. Kaifahalu? Naam. Idris, udhul. Kuluman alaiha fan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kabeh. Makana wasing kade ulah sombong jeung ulah takabur. Komo di Bogor mah loba. Anu sombong jeung takabur nyaeta budak-budak pemuda anu selalu kedeng ribut jeung santri ngepadek eta. Ye. Mentang-mentang patok doang. Dengekeun dia pemuda. Ulah wakan ngarasa gagah jeung jago lamun dia can bisa mawa motor bari dikunci setang. Arang jadah. Aduh. Ya Allah. Gas, sakitu jawab ku kabehan jadi doa bilusus ibu-ibu. Hirup hayang barokah teu? Ya. Bulan itu kurang kompak can ngajawab, lamun teu ngajawab sariawan saumur umur. Hirup hayang barokah teu? Hayang barokah. Hoyong sapaat, hoyong mautna husnul khotimah. Dengekeun lewat maulid pula rek mere jimatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hiji belah beres sampai ke jam 11. Tengah 20 menit nih. Emang di dia sok nepikeun ka jam 11 kitu lamun ceramah. Minimal kiai anu ceramah sok barajam. Jam 12. Hah? 4 jam. 2. Mun 4 jam saya geus aing nanya sabaraha kiai nu paehna panggung. 4 jam. Keur mah panas, pelakna tangkal cabe dibikin panas. Pedas. Aduh. Luar biasa. Aduh, ini manggil lagi jawara ya Bah Uje. Lanjut. Sok ulah gandengnya lamun hirup hayang barokah dunia akhirat jeung dicawisan sapaat mautna husnul khotimah urang kudu jadi jalma anu takwa ceuk urang dieu kami pang takwana ye sombong deui wae ari basa takwa teh gampang diucapkeunana tapi hese cara praktekna tanpa hidayah di Allah moal aya wasilatun ilal murad susah. Pantakwa teh bapak ibu aya takwa takrifna ecek usul fikih
ayat takwa tarifna ejek hadis, ayat takwa dibayanan ku ulama mufasir, ayat takwa dibayanan ku ahli hikmah, jeung aya takwa dibayanan deui ku fil istimdadil mantikoh wa fil istimdadil fiqhiyah. Nih mah ungklut wadah geus dah. Nah, bahasa santri. Lamun ayeuna bener bapak jeung ibu gampang kana praktek takwa, pasti moal Kangjeng Rasul nyebutkeun kieu 70.000 umat aing anu asup ka surga tanpa hisaban, sedengkeun bara puluh miliar jeung bara puluh triliun. Nomor kaduana, lamun memang ieu gampang takwa, cara migawena ieu takwa gampang. Kangjeng Rasulullah moal aya istilah tabakaan bukaan sadidan aksara min ahliha an-nisaa. Waktu Kangjeng Rasulullah Isra Mi'raj, Kangjeng Rasulullah diperlihatkan suasana neraka. Kangjeng Rasul cari bederai air mata. Kenapa? Karena diberi gambaran anu loba nyicingan neraka Allah teh umat Kangjeng Rasul teh ibu-ibu. Coba lamun gampang takwa, ibu-ibu kabeh moal cicing di neraka. Ibu, waduh bu. Urang mah teu kiai, teu masyarakat punten, teu santri, teu pajabat, ngeun karak bisa tatakwaan. Bener teu? Lamun cenah kiai ahli takwa kabeh, moal aya hikayat riwayat di sahihah kibar siso moal kudu dicabiskeun ku Allah asup neraka. Ahli ilmu darajat mah hebat luar biasa. Oh, kurang pesek ayeuna lewat maulid. Nah cenah kami ibu-ibu kunaon sih, padahal ibu-ibu loba di pangajian, ibu-ibu nu rajin ngaji jeung minuhan pangaosan teh ibu-ibu. Imam Ghazali sempat bingung karena bahasa aksar min alia anisaa, ditelaah, ditingali, diselidiki ku Imam Ghazali. Nu mantap umat Kangjeng Rasulullah anu asup ka neraka lolobana awewe, sedengkeun awewe rajin ngaji, barang diteangan diselidiki ku Imam Ghazali, ternyata horengan ibu-ibu umat Kangjeng Rasul mah nu mantap loba nyicingan neraka Allah, rajin ngaji nah tapi sok nyampur adukeun hak jeung batal, di antarana rajin ngaji nak tapi kasalaki lamun nitah kos ka pembantu. Betul. 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 Akur eta, akur. Akur. Tenang bu, tenang bu, kayak bapak-bapak dibebaskan ya pak ini. Ya, dibebaskan karena lumpur supaya ulah kotor, lumpur hikmah jeung lumpur ilmu ya teh, amin. Amin. Coba besingan terpercaya bener, ibu-ibu lamun arek ngaji kaluar timah beres dangdangan, beres ngaca. Lamun ibu-ibu arek ngaji ngaca 2 jam teu beres-beres, tapi kan kabujur-bujur di kacaan kan. Karak tilu lengkah kaluar ti imah balik deui ngagegelos salakina. Akang naon si gogor kaneng dengekeun Kang kami rek ngajinya wayana lamun hujan eta seusehan angkatan, terus lamun anak modal wayana cebokan Eta ganjaran yang nembalan di dia ganjaran kamari mah di Bogor Raya di ditu kulakeun kieu ai celeuweung weh nya ibu-ibu ngomong lah cenah cek ustadzah kami ge paneta mah kewajiban salaki atuh heuh aing ge nyaho eta kewajiban salaki ngeun ngajina ustadzah kudu sing kaasa ai wajib teh pan aya wajib syar'i aya wajib irsadi. pesek bekai pesek. Balas ulah. Jawab balas apa ulah? Dengekeun ku bapak-bapak urang dieu. Ittifaq Sayyidin Ittifaq Imam Ghazali jeung ulama ahli suluk anu mantap hirup awet rajet rumah tangga, usaha teu daekeun berkah.
rizki na kapangpat bae. Ternyata barang ditelaah ku Imam Ghazali dina salahnya ayahna horengan gara-gara salaki ayah dina diri salaki 1/3 dayus dina dirina. Pesek back ya bro kang kabeh. Lain balas lainnya. Iya mah keur diomean. Bener. Supaya jadi jelema takwa nu sabener-benerna takwa ya. Surga moal bisa dibeli ku duit. Surga moal bisa dibeli ku ilmu moal. Lamun memang surga bisa dibeli ku ilmu, bal ambamuroh anu pangheulana asup ka surga. Bener teh? Nah, Tuh. Surga mah dibelina al-jannah u'iddat lil muttaqin. Oh, amplopna aing mah 2 kali lipat na kori aing. Gabal. Makanya jadi santri mah kudu sagala ayeuna bisa ulah jadi santri mah karep 2 tahun jadi santri adan pabelit untuk jeung bibir mah ayeuna Allahu akbar ayo talol lanjut dengekeun Pak ulah-ulah 70% dayusna hattah disuluk 1/3 dayus mana diantaranya bade iltibas balukarna lamun di diri suami di diri salaki di diri bapak aya 1/3 dayus maka ieu imbasna bakal nutupan kana 40 rizki lawang rizki anu bakal ditumplokeun ka rumah tangga ku Allah. Mana ya 1/3 dayus diantarana salaki teu timuru kanu jadi pamajikan. Ai timuru teh di dieu naon timuru? Lain cemburu eta lain cemburu CLBK teh nya. Celebak geuning nya. CLBK naon kana? Nah, cinta lama bersemi kembali. Lain eta. Wae nama bahasa budak teh CLBK cinta lama bersemi kembali. Aju aya deui na kana PHP. Naon PHP? Ai pinter ibu-ibu ge pengasih harapan palsu. Jawab khusus parawan aya parawan aya. Mana aya parawan aya? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Dengekeun nyerian kene di PHP-in, diselingkuhin, dibohongin apa kadagor pantok. Yes. Qad yajilu fil mabdul malam yajid fil padil kitabna letik dina kitab sarah komitugyan diantarana tetimuru teh salaki kanu jadi pamajikan lain cemburu CLBK lain timuru di dieu teh salaki tara meriksa ibadah salat jeung ngajina anak jeung pamajikan. Masuk. Jawab jujur ibu-ibu di dia mayoritasna salakina teh aya nu sok ngomong kieu teh mah geus salat zuhur can geus salat asar can anak geus salat apa can lamun anggang ti pamajikan salaki keur usaha ka kota wayahna supaya ulah aya dayus dina diri urang supaya rumah tangga berkah periksa timuru kanu jadi pamajikan teh minimalna saminggu sakali pamajikan bel pamajikan WA tanyakeun mama geus salat asar encan anak ieu geus salat apa encan osok gitu. Ulah nyalahkeun ayeuna kabatur usaha bangkrut ngawarung pajarkeun ditetuluh ku tatangga. Introspeksi diri horengan aya seperti ludayus ngantep karep anak teu ibadah ka Gusti Allah teu meriksa ngaji jeung salatna can kaasup jelema anu takwa. Saminggu sakali Pak lamun jauh ti pamajikan wayahna bel pamajikan. Barang di bel pamajikan urang di Jakarta salakina pamajikanana di dieu di imah urang usaha barang di bel pamajikan ceurik mah kunaon mama ceurik Pak
keur penting karampogan imah kapalingan. Hah? Kapalingan. Haji naon leungit? Motor pecek leungit. Haji mama cicing wae. Atuh mama cicing wae lah lamun mama gogorokan mama dipayahan mani itu nage marawa bedog. Pa, haji eta jaket, papa jaket kulit teh ya, haji sendal kulit jeung sapatu cing celengan di bawah kabeh. Mama cicing wae. Atuh mama panam gogorokan mama sieun ih, engke mama diparayahan nyalobaan rapog nage. Pa, ampura mamanya. Kunaon? Mama diperkosa. Hah, mama diperkosa, aja mama cicing wae. Entar lah mama goyang sautik. Jadak doang. Cai gula. Duh, ya cai gula. Hapunten ieu para ajengan, para kiai, para pejabat jemaah. Bari ngaleuknya. Alhamdulillah. Rasa ada manis-manisnya. Lebih mah. Mineral. Terus. Berarti ieu biangna ieu heseri kita salah kayak gitu mah. Dengekeun pamajikan buka jilid anu kadua. Di antarana hese milik jeung anak teudaikeun saroleh horengan barang ditingali ku Imam Ghazali ittifaq jeung ulama ahli suluk di pamajikan oge aya dayus di antarana mana pamajikan anu osok wani ngagoreng-goreng salaki di hareupeun tatangga jeung baraya. Lamun aya pamajikan anu wani ngagogoreng salakina di hareupeun baturna tatangga jeung barayana mangka eta teh kasupkeun ceuk Imam Ghazali 1/3 dayus aya di diri pamajikan anu balukarna bakal nutupan kana 40 lawang rizki anu rek ditumplokeun ku Allah ka rumah tanggana. Eta. Oh. Salaki aing mah gendut. Aing barurah. Teu sadar eta teh. Aya di dieu salaki anu gendut. Aya. Iya di gegeran. Karima eta teh pamere ti Allah barokah. Ye. Rabbana ma khalaqta hada batila. Pamere Allah jeung ciptaan Allah mah paeueuh anu mubazir pikeun urang mah dibere salaki gendut kudu sing atoh setia salaki gendut mah tidak akan mengejar wanita lain lumpat mawa awak nage duda dedot maneh. Salaki abdi mah kuru cenah kiai nu kuru oge setia daan oge teu nambah pamodai pamajikan geus syukur bae geus kudu diomongkeun eta sih nya piomongkeun salakina nya aya di dia nu sok ngomongkeun salakina nu sok goreng-gorengkeun salakina aya anu sok nyalakeun salakina sarolehah di dia mah amin. Bu jawab jujur bu, anu osok ngabohongi eta pamajikan apa salaki? Anu sok ngabohong pamajikan apa salaki? Jawab jujur apa yang kadengieun ku mangkelukna jawab jujur. Hah? Pamajikan apa salaki? Anu osok salingkuh pamajikan apa salaki? Nusok gede adat pamajikan apa salaki? Anu dibohonganana pamajikan apa salaki? Anu diambekna pamajikan apa salaki? Dari kabeh tukang bohong kumaha kieu barokahna di hareupeun kiai ge wani ngagoreng-goreng salaki. Benar. Akur. Salaki kabehan deui ngagoreng-goreng salakina. Kandet sekali. Aduh, pamugia we kusapat Kangjeng Rasulullah sing disolehakeun ku Allah amin. Raqat aina ya sauqan wali tayyibatan darafata suqan. Terus fataitu ila aya pira aku tuh bisa selawat. Hah? Fataya qalbu warifqan sholli ala assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Habib
ya Nabi Allah sadayana bijai Sayyidi Rasulillah supaya saloleh saleh kabeh jadi jelema anu takwa bijai Sayyidi Rasulillah. Ayo assalamu alaika ya assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Rabbi habli minas sholihin bijai Sayyidi Rasulillah walhamdulillahirabbil. Satu poin tutup, masuk poin anu kedua, mungkin poin yang terakhir. Jam 11 ceng. Kacan Kiai. Emang kajian lewat jam 12? Ulang. Masya Allah. Dibarokahkeun ku Allah sadananya. Amin. Sakali deui memeh asup kana poin anu kadua supaya kaingat nempel malakatun rosihatun fil qalbi dina hate ibu sadayana supados jadi jalmi anu salolehah bari kasupkeun kana jalma anu takwa cawisan berkah dunia akhirat jeung surga. Bu dengekeun walaupun hadisna doib bal fadailul amal dipake mah itu utama. Dengekeun aya hadis anu nyampaikeun ngaberitakeun bahwa surgana pamajikan mah aya di handapeun dampal suku salaki sing nurut sing dedeh sing tajim ulah wani-wani ngagoreng-goreng ka salaki. Kadenge sakai deui ibu percaya teh surga ibu aya di handapeun sampean dampal salaki percaya. Ibu percaya, lamun ibu percaya, lamun ibu ditendang ku salaki ulah ngambek sebab itu adalah tendangan surga. Nomor kedua sok jarang disampaikan nasihatnya tak ku kiai. Awas sing kade. Nauzubillahi min dalik ieu mah antisipasi besingan. Ibu lamun salaki na katembong kaperogok ku ibu salingkuh sing kahade mi hape ulah sok aya istilah urang ngaluarkeun amarah nepikeun ka ngarogahala awewe na sebab ayeuna mah berlaku nyata hukum lamun ibu dilaporkeun ke ibu nu rugi ibu nu dipenjara salaki dicokot batur. Kadenge teh besingan ieu mah supaya menang topek hidayah ti Allah ibu nak jadi wanita anu salehah. Lamun ibu manggih salaki keur salingkuh keur ngobrol jeung awewe lain wayahna ulah ngambek ulah berontak ibu sing sabar sing tawakal samperkeun ku ibu salaki ibu tangkep cokot ku ibu tangkep sing kakenceng nepikeun ka beak napasna modar sih anja dah tuh. Pas masuk poin anu katilu. Pamaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah. Pamaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dengekeun lamun bapak jeung ibu bener-bener cinta ka Kangjeng Rasul terus hayang malah mandar syafaatna contoh akhlakna di antarana hal nabi Kangjeng Rasul teh Kangjeng Nabi mah semasa jumenengna semasa hirupna selalu bikin kebaikan dari menit ke menit dari detik ke detik. Sok nyen ka saya ieu urang turut ke urangnya di antarana nyen kabagusan anu paling utama dina waktu urang keur hirup boga anak wayahna anak ilmuan asupkeun ka pasantren. Nah geuning kunaon kiai lumpat kana pasantren he
lamun geus lumpat ka pasantren urusana ilmu leres teh leres teh tingali ittifaq ulama ahli hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nalika Kangjeng Rasul arek wafat terngiang di mulut Kangjeng Rasul teh bahasa ummati alaikum bimujalasatil ulama ummati alaikum bimujalasatil ulama wahai umat kaula bila mana kalau kaula geus teu aya ninggalkeun alam dunia anu pana lamun anjeun hayang selamat dunia akhirat hayang cawisan sapaat kami singkah hade ulah jauh-jauh ti ulama ulah jauh-jauh ti kiai ulah jauh-jauh ti ahli ilmu datangan magis talina boga anak pasantrenkeun kadinya nasehat teh lamun ceuk kasarna mah Pak. Jawab rame-rame kurang dia atoh teu di dia aya pasantren atoh jawab jadi doa Pak kabehan ayat aya pasantren di dia atoh teu atoh kudu sing atoh Pak budak nu diajar ngaji ku para kiai para ustad can bisaeun karak diajar ngaji bulak-balik can bisaeun diajar ngaji ku kiaina ngaji ikro keneh ngeja mimma fatama nun wa fatana sin wa kasrosi ka papatakan nun wa fatana cek kiaina manasikana ceng manasiki matana panglieuran eta ngajar anak-anak masyarakat ikro eta nya panya oge mangkana barokahna gede jasa magahan ikro mah Pak. Mangkana wahai para ustad anu ngalora anu kaluaran ti pasantren rek istiqomah di imah dengekeun ulah aya istilah kieu yeuh epesmer teh bahasa Inggris moal ngahatilah kabehan epesmer tuh tanya ke bapak pejabat epesmer nya geuning kiai pinter bahasa Inggris mah gampang ieu lah kurang di bari saeun lamun satu bahasa Inggrisna satu naon satu wah lamun 10 ten paling lamun 10 ten lamun 20 ten lamun 100 ten gampang bahasa Inggris ieu dengekeun ustad-ustad anu ngarorayah nu kaluaran pasantren nu jadi jaminana teh barokah ku ayana diamalkeun ilmu kajen teuing 12 pan molotoknya tadina otak lamun teu diamalkeun eta ilmuna mahawa moal jadi barokah acenah kiai pan kami mah bisa nagengeun ikro pagahkeun ikro bila perlu mah nyieun pondok pesantren al ikro beres santri ikro genep iring kabeh lamun dina pasantren ahli alfiyah nya alat teh lamun diiring teh qala Muhammadun huwa maliki kelar jas lamun ayeuna di pesantren ikrar rek diiring kieu anakum ainakum inakum aonakum unakum ayo iring nu jadi jaminan teh barokah sok aya ka panetanya lain cenah gamal kenaon ngaji na gitu bisa ai nu menang masantren ayo magahan ikro eta nu barokah nu manfaat al mutaad abdulu minal qasir faijun urur rosad eta lanjut ya karek diajar ngaji doang can bisaeun manasiki matana innahu kawat tembaga itolol innahu kana tawaba ceng can bisaeun budak diajar ngaji sologan ka guruna ternyata aya bade iltibas budak keur ngaji jeung guruna Allah nurunkeun barokah 40 imah ti hareup pasantren kabarokahan ka tukang 40 imah ka gigir 40 imah ka gigir deui 40 imah. Subhanallah, buka dina sarah ajaibul alim besi terpercaya keterangan. Ya Allah. Lamun budak geus bisaeun diajar ngaji ulah-ulah sakitab ulah-ulah sapan. Budak diajar ngaji kalah sakalimah salapan budak bisaeun.
ditambahan ku Gusti Allah bade itibas barokahna 70 imah kahareup diberkahkeun 75 ka tukang pasantren 75 ka gigir 70 imah hiji budak mawa barokah 70 imah kahareup ka tukang kagigir budak hiji santri anu geus bisa ngaji komo lamun 10 kali 70 baraha ratus imah kadituna bara ribu imah di ieu lembur anu kabareteran barokah ku ayana pasantren jeung ayana santri jeung kiai ngajarkeun ngaji ka santri hebat teh jeung wayana ieu santri ustad para kiai hitung-hitung ieu mangadi di kula be usahakeun sing nepikeun ka paham eta santri kana makalah ilmu usahakeun lamun dina bab qiraat usahakeun sing nepikeun ka paham sebab lamun ayeuna santri hiji santri tadi teh geus paham bararatus imah anu barokah ulah eleh ku guru artis para kiai para ustad ngajarkeun teh ulah eleh semangat ku guru-guru artis tingali guru-guru artis ngajarkeun lagu ka murid-muridna ka anak buahna berusaha supaya laguna kaharti hajung geus kitu supaya laguna ngeunah didenge lamun berhasil jadi artis mangka cek manehna nu diangkat derajat pas di guruna kitu komo urang mah kiai ngajarkeun santri kudu nepikeun ka ngaisnad kalam paseh baleng eta ulah-ulah ayeuna pak ilmu Allah lagu oge dikias ayeuna mah make isnad kalam paseh balik maaf ulah dicarekan kiai lamun kula aya ngalagu saeutik sebab ieu keun nyen satuli banding supaya urang dieu ulah resep anakna jadi artis sina jadi artis akhirat bae geus pasantrenkeun jeung supaya mawa semangat ka kiaina anu boga santri anu boga murid ngajar ngajina ulah sampai eleh semangat nyetak kuno ngajarkeun budak sina jadi artis jam 3 kuat nepikeun ka teu harees jam 3 ngajarkeun nyeta budak sina pinter laguna ka hati bari ngeunaheun di dengena engke jadi artis anu tenar guruna anu untung komo urang mah lagu oge anu isnad kalam paseh balik mah ih ka hati aya wae lagu nu ka hati nu teu ka hati mah kadang-kadang kapan teu laku sok min sutui banding aya lagu budak ketika lagu kieu pada hari Minggu ku turut aya ke kota sok min sutui banding ka hati teh eta lagu ka hati poe naon sia poe Minggu ka mana ka Jakarta jeung bapak aing coba lamun laguna kieu teu ngaisna kalam paseh balik pada hari apa ku turut siapa ke mana ka hati teu ka hati berarti teu ngaisna kalam paseh balik ieu keun yang sutui dibanding nya poe naon sia teu nyaho poe naon buahnya jeung saha teu nyaho jeung saha ka mana teu nyaho ka mana buah teu ka hati ku yang dulu bukanlah yang sekarang bisul dina hulu ngajendol dina tarang kaharti teh kaharti teh teu kaharti pilaku bisul dina hulu ngajendol dina tarang aya deui lagu anu lamun cek basa santri mah ngaisnad kalam paseh nu nyicingan dina dilalah hikmah contoh aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat eta lagu keur makaharti ngadidik supaya kolot ngadidik anak teh sing nepikeun ka berhasil kuat iman jeung imun tuh coba lamun laguna kieu ngaisnad kalam paseh balik ka hati teh aku anak setan tubuhku bau menyan karena ibuku ratu siluman semasa aku bayi selalu diberetai makanan kamari jeung belum tarasi berat badanku katinggang halu posyandu teu menunggu setiap waktu bila aku diare emah teu waspada pertolongan oralit orok digusur berit karti teh eta teu ka hati pira ku aya orok digusur berit mangkana doakeun mudah-mudahan para kiai para ajengan sadayana sing dipaparinan ilmu laguni anu nafik sing landep nyeta otakna sareng pamugya sing selalu nyeta tiasa dipaham ku santrina nah perlu diladunian santri ayo ladunian ayeuna mah geus zamana sebab ayeuna perang akidah di Indonesia ini sudah berkecamuk betul apa tidak bener apa tidak tingali besingan terpercaya ayeuna subhanallah luar biasa nya persaingan antara pesantren jeung sakola kadang-kadang ayeuna mah di unggal lembur loba nu sakola apa loba nu masantren jawab jujur
tuh lain ngalarang sekolah disakolahkeun mangga bagus, yang penting budak ulah dijauhkeun ti pesantren, budak ulah dijauhkeun ti pesantren. Iya ya, lamun ayeuna urang ngantep anak urang sadayana anak teh diasupkeun ka pesantren teh dididik nyata dina jalan agama Allah, mangka ulah disalahkeun jeung nyalahkeun anak bila mana nalika balukatna jelema dayus bakal digusur ku anak di kana nerakakeun engke. Naudzubillahi min dzalik. Jeung pamugia urang dieu sing dipaparinan ku Gusti Allah nyata tawakal, dipaparinan ku Allah kasabaran. Pamugia Indonesia kapayun sing jadi negara anu barokah. Urang ayeuna keur diuji leres teu nya komo ieu ujian teh ka para kiai nu tukang ceramah mah kamari loba anu ngeluh nya punten bapak pejabat penceramah kamari ustad-ustad loba anu ngeluh loba anu ngagagalkeun eta Pak teu meunang nya komo lamun penceramahna ustadna pamajikanna dua mah aduh eta lieur jasa eta nya aduh lieur jasa eta kuat nepikeun ka tipe ngalamun kieu nya pemasukan atuh ceramah atuh ngagagalkeun pamajikan atuh boga dua ngalamun kieu nya kuat nepikeun ka ngarang lugot pan nya ngarang lugot manehna. Al corona utawi corona sababun iku dari sabab ditolil acara kadue batal sakabe acara karajaban kaya acara rajaban wahajatan lan acara hajatan ail hitani tegese acara walimatul hitan kuliah sakabe acara batal. Bingung kiai wajar kiai bingung dah kiai oge jelema Pak eta mah bingung kapan sifat jelema bingung teh. Innal insana fi kabad tanya ka ilmu mantek kulu padin min afdalil insan fahuwa kabad. Bingung mah sifat jelema wajar kamari loba kiai ustad anu tukang ceramah loba nu ngagagalkeun bingung saking bingung na ngagorowok maina bari ngahumariring kieu kesana bingung kesini bingung virus corona makin melambung usaha hese teu dae kuntung cicing di mah ngadon ngome sakunan cungar cengir kalau kumage ieu cungar cengir piktor kumage ulah ka cungar cengir bapak ibu can beres lagu lagi bawa lain tadinya dengekeun kesini bingung kesana bingung virus corona makin melambung usaha hese teu dae kuntung cicing di imah ngadon ngome tumpakan wae mengpengrarehe engke marame moal bisa di ada gajah tulalenya sakunan cengar cengir ya teh punten eta bapak sepuh ieu mah hitung-hitung ibu-ibu supaya manggil deui ka aing lanjut geus hampir 2 jam sakitu bae lah nya kebe manggil deui nanaonan atuh sakitu ge mudah-mudahan sing aya dibarokahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin. Abdi bade ngadoa ulah waka indit lamun kesepuhan oge bilih bade nyambung doa kudeudeuhna kaya urang lembur naon itu namanya Pasir Limus kompak para kiaina bari tawado subhanallah padahal anu ceramahna teh budak leutik bari di luhur Bapak ridhonya kan nya mudah-mudahan ku tawadona para kiai para sepuh sing diangkat derajat ku Allah subhanahu ya robbal aminannya Bu ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin